Mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Urang teraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna dincak bagian ka-80. Kasubri kaum dangu di mana lingina nu sami-sami ngabandungan dongeng mangja ngahaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina mangdongengkeun ieu dongeng kirang nugemakeun hapunten anu kasuhun. Kalarsan mangja nuju ngahanca carios anu ieu rada benten para mitra cariosna nya dina dialog-dialog nu biasa. Ngahaja mangja ngangkat dongeng dingawitan para mitra atanapi aya dongeng lami pisan para mitra diantawisna aya carios nu nepi ka kalangkung kamari kasarung kasayang mau. Tah eta naon teh episode ngawitan Bang Jaya karir para mitra. Memang sabeacana ge tos aya. Namun ku Bang Jaya bade kaluarga izin. Rada izin para mitra bagi ieu gambaran-gambaran para mitra yen jalmi teh teu biasa langsung bisa gitu. Gambaranna mah para wargi jalmi teh bade migawe pagawean teu langsung bisa kena aya hartosna mah nete taraje nincak hambalan. Kitu nya para mitra mangga panyepaneun urang sarerea. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana nincak bagian ke-80 wilujeng ngadamukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberahmat Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon Gelebugna Angin Rawa Ono. Mangga urang teraskeun ieu dongeng para wargi. Ngahiukna angin para wargi sadaya harita kaluar dina sapasang dampaleungeuna Mang Lendra karasa tarik luar biasa tarikna nebak kana nu naon nu aya dahan kaipating dorok-dok gundukan batu peulai mancabura nu teu kurang-kurang akibatna mang ratus ribu balad simeut awakna ngaraceleng ka tukang katebak ku hawa angin nu gede karasa panas malah ya serangan luar biasa ngajelekur lir sona gelap wae. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita keneh siluman simeut ngaguak sapada harita. Waduh, tolong. Balad simeut pating koceak para mitra koceak denge kadenge. Malah pating gorowo karita ge kacelengkeun jeung katebak angin lilimbu. Beja nerekab ka mana-mana. Nya eta ngaracelengna siluman simeut ku polahna Mang Lendra. Harita keneh siluman simeut nu bubar kataburan akibat serangan Mang Lendra. Malah tepi kanu sejen ka para siluman sejen. Lain ka bangsa manusia tepina teh ka bangsa para siluman teh. Malah kocapkeun harita ge para wargi sadaya nyaeta siluman babah kawur ngadenge kitu teh manehna ngarasa ambekna luar biasa. Wah, gedengean teh balad siluman simut. Geus ngararaceleng geus eleh ku jalma saurang. Usaha, hei balad. Ayeuna urang serang manusia. Ngakibatkeun siluman simut geus eleh. Urang siluman kudu eleh ku bangsa manusia. Heuleuanan deuleu. Kaula yo. Siluman babah kawur. Nu bakal nelekeun Andika he manusia. Kaula jeung wadia balad bakal nyerang Andika deuleu. Kitu para mitra sadaya saur siluman babah kawur. Bari harita ngoyag-ngoyagkeun buntutna, sayaga ti ditu nama para wargi rek nyerang ka bangsa manusia. Samalah siluman cocodot ge nyarita. Kaula ge ngadenge.
nugas ngemerukeun balad siluman simete, si jaka bantangin sa urang dulu. Muanya urang siluman mangrebu-rebu, nepi kaeleh ku si jaka bantangin sa urang, hayo, urang kepung wakul buaya mangap. Cek siluman cocodot para mitra sadaya, nu ngahaja di tepungan ku siluman babakaur. Urang ngajar temenan, oi. Hayu urang waras si bantangin. Montong dibere ampun. Montong dibere kesempatan hidup. Urang podaran dulu batur-batur. Urang podaran ayeuna keneh dulu. Ayeuna keneh dulu podaran. Para wargi sadaya, pating cakakak siluman harita ngerasa suka bunga, lantaran pupuhuna minangka nama para mitra geus mere komando, pikeun narajang kajaka bantangin cenah kitu di antarana malah para wargi siluman babakaur anu mimiti ngatur rencana keur panarajang teh. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Rengse meruhkeun balad siluman simeut, hate Mang Lendra beuki heran bae. Sabab tekung silila ti eta di langit ngaburudul sabubuhan cocodot. Harita teh jumlahna boa ngaratus boa ngarebu. Uloba-lobana sora menikadeng ngaguruh. Eta sabubuhan cocodot kabeh narajang kahareupeun Mang Lendra para wargi. Codot teh mun lalai para mitra sadaya. Si lalai para nu gedena mah kalau ngarada para wargi aduh nya rame ieu para mitra. Mang Lendra harita teh ningali kaayaan siluman cocodot anu nyerang. Meni rabeng sabada harita bari pating cakakak pating cikikik para mitra. Siga nu suka bunga atuh eta para siluman teh nyerang ka Mang Lendra. Di kajauhan kadenge para mitra pating cakakak ngasora cocodot. Da ieu mah kulantaran siluman jadi jigana teh pating cakakak eta siluman cocodot teh para wargi bari nyerang ka Mang Lendra. Di ditu nama bari nyingsieunan meureut. Waduh, pasti itu ye. Lain sa cocodot-cocodotna ye. Tapi sabangsa siluman nu hayang ganggu ka aing merenya. Bae lah. Ku aing bakal diladenan. Tapi tetel hanya teu salah omongan si bantangin teh. Yen bangsa siluman teh keur kajorang ke bangsa manusia. Jadi anak itu mah bener si jaka bantangin teh. Cek Mang Lendra dina hatena. Mireungeuh pangalaman tadi nu bisa meruhkeun balad siluman simeut. Atu ayeuna hate Mang Lendra jadi teger. Gedag bulu salamar cek paribasana, moal ungut kalinduan moal gedag gaanginan, moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas cek paribasana, dina ngoning yang hareupan para siluman anu nyerang. Teuring rang ngayonan rupa-rupa panarajang. Jadi sawaktu panarajang balad cocodot datang, kumanehna geubat dilawan ku dampaleungeunna ngaheumbat kaluhur. Harita teh sapasang dampaleungeunna. Para mitra sadaya kumaha akibatna? Angin puyuh lilimbungan harita keneh datang. Barang harita para wargi sadaya ngangkat leungeun anu kaduana, sora ngejelegur sapada harita kadenge para mitra sadaya. Atuh puguh mata kreuwas pikeun bangsa cocodot mah. Memang para wargi sadaya waktu sora nu ngajelegur loba cocodot anu langsung ngacleng kabawa ku angin puyuh lilimbungan. Sawareh nubruk kana dahan kai, sawareh kana batu para wargi langsung pae. Malah loloba cocodot nu narajang jumlahna kacida lobana. Ayeuna panarajang nate para mitra di sisi tigigir jeung ti tukang ongko. Para wargi anu mulia, aya nu ngacleng tapi aya cocodot nu kuat harita nyerang terus ka Mang Lendra. Oi, pinter pisan sia narajang ye. Narajang aing bari kukurilingan.
Meureun mun kitu aing moal bisa ngaluarkeun angin tenggelan kaya kieu mah. Kitu di antarana para mitra, aya sabagian cocodot nu ngabalicet harita keneh nyingkahan panarajang serangan angin dina anu disebut Mang Lendra teh. Ceuk pikir Mang Lendra para mitra sadaya. Anya kitu mah aing salah ieu nya. Salah aing anya kitu mah ieu. Awak Mang Lendra harita kapaksa kudu milu muntir nuturkeun kepungan. Ayeuna manehna kapaksa ukur bisa nakis jeung neungeul sakumaha ilarna bae. Tapi saban aya cocodot nu kateungeul, saban ngacleng teu mangga pulia, ngan sabot kitu kana bitisna anu ngaragamang, sawaktu direret si horeng, sabubuhan babakaur para mitra, nyerang Mang Lendra. Bari jeung pating cakakak eta babakaur teh nyerang ka Mang Lendra para wargi sadaya, semu bunga luar biasa bunga. Para wargi anu mulia, harita Mang Lendra nyarita, Syah babakaur, gimana jauh namanya sakilo banyak, ha? Cek Mang Lendra bari ngejetkeun suku sababaraha kali. Malah ngejetkeun sukuna bari jeung jujuralitan, dasa kalian bari nalapungan sabubuhan cocodot, jeung memparkeun rupa-rupa panarajang awak Mang Lendra muntir tarik jiga panggal para wargi. Ku tarik-tarikna nepikeun ka kadenge ngahiung bangbaraan. Kumaha bae sora panggal atawa sora kolecer. Kusabab awakna muter tarik atuh sabubuhan babakaur. Hiji ge teu bisa aya nu ngaragamang, sok komo nepikeun ka nyeureud mah. Saban aya babakaur anu nyobaan napal kana suku Mang Lendra, saban kapangpengkeun jauh naker. Aduh, aing jadi loba kabisa kieu ya. Padahal teu kungsi diwarah ku si bandangin aing nya. Aing boga ilmu hebring ya. Ceuk hate Mang Lendra para mitra gumbira. Sabab ayeuna manehna bisa nyieun rupa-rupa jurus nu sanggup dipake meruhkeun musuh. Memang elmuna Mang Lendra ayeuna lain bantrak-bantrakeun para wargi sadaya. Siluman cocodot harita ge geus ilang leungit atawa kalalabur atawa loba nu pae. Siluman babakaur pon kitu keneh para mitra sadaya, loba nu parjet sapada harita. Memang dinakayan kitu mah tungtungna eta para siluman mundur teratur, manehna teu kuat jeung cenah teu wani ngalawanan Jakabantangin. Da para siluman manyaho anu diserang ku manehna teh hiji sinatria pinilih anu kasebut Raden Jakabantangin. Hate Mang Lendra gumbira, sabab ayeuna manehna bisa nyieun rupa-rupa jurus nu sanggup dipake meruhkeun musuh. Nya tadi ge disebatkeun ku sabab Mang Lendra sakitu tapisna dina mapag-mapag musuh teh para wargi. Anu balukarna balad-balad cocodot, boh balad babakaur, mundur teratur tidinya luslas para wargi ngaleungit, nyaong ngiles ka mana. Nu ngari tinggal Mang Lendra ngajanteng sorangan di sisi sawah. Aing curiga we teu. Curiga aing. Polah-polah bangsa jin siluman teh lain semet ieu jigana. Maranehna lain ukur ganggu ka aing wae. Tapi nu leuwih ti eta maranehna bakal ganggu kana kahirupan umat manusia sagemlengna. Kayu nu dipake paur ku aing teh. Nya anjeu, ayeuna mah bisa kaungkulan, tapi kumaha lamun tuluy-tuluyan ngaganggu ka umat manusia. Mun anak kitu teh aduh, bekiripuh we kahirupan umat manusia teh. Tatani atuh tungtungna mah teu bisa ngahasilkeun da sawana diruksak ku siluman cimeut. Aduh, siluman cocodot pon kitu deui garuksak atuh. Bangsa eta pepelakan kaya ningbung buahan jeung sajabana. Lain ngahakan anu arasakna wungkul, malah nu ngarorana ge boa di hakanan ku cocodot. Nyaan anya kitu mah ieu. Ieu kejadian teh ieu ngarupakeun kila-kila we. Nya kitu teh we aing ge. Ceuk pikir Mang Lendra.
Tur ari geus mikir kitu mah manehana rigidig wae ningalkeun eta tempat. Seja balik deui ka pendopo kawadanaan ranca. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si horeng si mana horeng di pendopo kawadanaan ranca. Atuh cenah ngayakeun babala gempagan teh harita teh para wargi sadaya. Masih keneh malah dina kaputusanana manehanana rek minang saraya atawa ngamangfaatkeun Mang Lendra pikeun ngayakeun hubungan jeung para dedemit. Ana datang ka pendopo Mang Lendra tetela. Sabubuhan jalma nu tita tadi keur masamoan teh balubara pisan. Basana maranehna mireungeuh Lendra loba nu bungaheun cenah para mitra sadaya. Tuh geuning Jang Lendra, gamparan, itu Jang Lendra tuh, parantos muli. Boro tadi nama ku jisim abdi teh bade di palarian. Itu geuning tuh, aduh, nyaan ye. Aduh, kabeneran pisan atuh. Keur diperyogikeun pisan Jang Lendra ayeuna, aya ka dieu norojol. Itu gamparan persumping tuh. Cek anu cikeneh tas milu masamoan. Punten we, milu masamoan para mitra. Ningali Mang Lendra datang juragan bendara wadana nyarita. Ayu atuh urang karumpul deui. Syukur Andika geus balik ti leuweung Lendra. Tapi naha geuning lengoh. Lain tadi teh rek ngalasuluh lain. Tadi teh bebeja mah deuk ngalasuluh ngalapangpung cenah jang pisuluheun. Geuning ayeuna balik lengoh atuh. Saura juragan bendara wadana. Sabab waktu tadi Mang Lendra ini teh nyaritana deuk ngalapangpung ka sisi leuweung. Mang Lendra teu nyarita naon-naon sabab moal pihadeun. Lamun ujug-ujugeun nyarita yen teu tulus ngalapangpung teh dumeh kalah kajogol jeung bangsa siluman. Pamugi ulah ngatinggalih we sun juragan. Margi di sisi leuweung teh teu aya pangpung nu marurag. Aduh. Ari satadi nama sumuhun. Hartosna mah sadayana masih keneh wareuteuh dina dahana nu kitu. Dan pokona mah milarian teh nu marurag we eta nu tos karolot kitu maksud teh. Ari jisim abdi mah teu wasa kadang haraksak tutuhan teh kitu moal ge. Kitu nu mawi maksud teh adu gambaran. Hapunten we sumuhun. Jisim abdi teh geuninganan atuh naon teh mulang lengoh nu. Temal Mang Lendra adab. Tapi bari nemongkeun pamadegan. Yen sabenerna mah eusi alam ulah diruksak kitu bae. Sanggeus sarerea karumpul deui. Juragan bendara wadana langsung harita cacarios ka Mang Lendra. Harita para mitra dina omongan Mang Lendra aya anu bisa dimanahan ku juragan bendara wadana. Memang caritaan Mang Lendra aya alusna, urang teu meunang ngaruksak alam. Kitu diantarana. Da kitu cenah para mitra zaman baheula mah lamun perlu kur pisuluheun teh dina dahan-dahan anu geus marurag, anu geus kolot cenah para mitra sok ngahaja marurag kitu keur mah geus garing ongkoh bisa langsung dimangfaatkeun. Sabalikna ayeuna para wargi manusia perlu suluh teh tangka-tangkana nu can gede ge geus ditaluaran keur kapentingan cenah nyaeta naheurcai atawa keur kapentingannya. Juragan bendara wadana harita teh cumarios. Aya benerna pamadegan Andika yen alam ulah sagenahna diruksak teh Lendra. Ari sabab dalamun geus ruksak mah nya urang keneh nu katempuhan balukar. Jadi bener-bener urang kudu ngajaga alam teh sangkan ulah ruksak. Aya hadena omongan maneh teh Lendra. Bener pisan alus pisan. Ulang ulah sagawayah dina nggoning nuaran tangkal kai.
kudu dipilih mana tangkal kai nuges waktuna ditua, mana tangkal awi nuges waktuna dituar. Ngala awi gitu sagawaya. Lamun urang ngala awi sagawaya, geuning eta awi teh sok babarikeuna cenah ku opong. Sok babarikeuna cenah atuh ku koropos. Numatak ulah sagawaya da ieu pelajaran nyaeta ngaropea alam. Tadi disebutkeun alus tadi telendra. Memang eueuh pangpung anu murag teu naon-naon. Da suluh loba keneh urang teh. Alus. Pokona urang kudu ngajaga alam, sangkan nyaeta turunan-turunan urang teh masih bisa ngarasakeun kumahna genahna alam. Itu saur juragan Bendarawadana para mitra. Mang Lendra cumarios deui, teu pino damel gambaran su. Saleresna kitu pisan gambaran su. Tadi teh sisi sawah. Jisim abdi teh nangenan sabubuhan simet ngaranjah daun sareng jarami. Sumuhun jarami pare su. Dugikeun kaseep teu kapuluh. Jumlah simet teh sareng sabangsa hama beuki seueur. Kumargi sato oray, mun sato oray kadal manuk sareng bangkong ku urang teu boleh diarala bae, kitu me oge. Jadi kahakanan manuk, kahakanan bangkong, kahakanan oray. Model simet teh beuki, aduh beuki seueur jumlahna. Tah tos teu sabanding. Nu mawi saleresna mah gamparan. Hirup di alam dunya teh silih perlukeun kitu tah. Ngatuh lamun cenah urang ngaganggu salah sawios cenah sabagian teh nyaeta sato-sato, mangka bakal loba sato-sato sejen anu harirup kitu. Tah sapertos tadi disebatkeun bangsa kadal ditewakan. Atuh semun eta oray-oray atuh diparehan. Atuh model bangsa simet teh sareng atuh nu sanes-sanesna beuki senang we harirupna. Antukna maranehna ngaganggu ka umat manusia. Nyaeta ngahakanan dangdaunan, ngahakanan pare kitu diantawisna. Tah eta we sumuhun. Padahal kapan eces eta sato kasebat teh hakaneunana nya sabangsa simet sareng hahamaan. Kitu we oge. Cik Mang Len ngadenge beja yen pelak pare di sawah beaku hama. Atuh nu araya reuwas kabina-bina sabab sawah teh di antarana nya pelak maranehna pisah. Nya bongan me atuh dina minggu-minggu ieu. Nu didaramel saban menak oray bangkong atuh malah manuk-manuk teu boleh diala bae. Nyatang tos we sabangsa hama-hama teh ngaraksak tutuan patani kulan. Cek si ujer para mitra. Nu kita tadi jempling wae teu ngilu nyarita. Manehna ayeuna ngilu jabung tumalapung. Ngatuh cenah nepikeun eta cenah pasualan. Atuh para wargi sadaya sakumaha nu kauninga para mitra di dunya ieu aya nu namina ekosistem para wargi. Ekosistem eta atuh silih perlukeun gitu di antawisna. Contohna wae para wargi sadaya tadi disebatkeunnya simet diperlukeun pisan cenah para mitra minangka hakanin oray. Oray ge para mitra kedah diantep teh ulah dipaehan. Margi upami oray dipaehan bangsa ieu model beurit sareng sajamina beuki seueur gitu para wargi diantawisna. Janten silih perlukeun gitunya. Namun lami-lami mah da oray ge atuh paeh para wargi sadaya. Kitu diantawisna. Di mana orang ngaganggu ka manusia, paehan ku manusia kitu. Kitu para wargi sadaya. Atuh memang eta ekosistem namina. Upami dipegat hiji para wargi cenah eta anu sok naon teh nu sok maehan bangsa beurit dipegat model oray ditumpurkeun beurit mangkin seueur. Akhirna beurit nyerang ka manusia para wargi sadaya. Ai nyerang nama sanes langsung ka manusia, namun kana pepelakan. Contohna ka sawah, kana pare, sareng kana kareng kaya naon teh pepelakan anu sanesna.
Ayeuna namina silih perlukeun ekosistem. Ceuk jalma-jalma harita. Nyada satadina mah orai dipaehan teh bongan we, matak bahaya ka jalma. Cik pagawe, da meureun rumasa kungsi ngagebug orai nepikeun kapae. Jih, satadina mah ngalabangkong teh dung mesok loba nu resep mais bangkong. Heuh mais daging bangkong keur piubareun tah teh. Kitu tak tage. Cek nu sejen deui. Boga alesan sewang-sewangan. Tapi cek Mang Lendra lain teu meunang maehan orai, lain teu meunang ngalabangkong, lain teu meunang ngalamanuk, lauk jeung sajabana, ngan bae sagalana kudu tartib, luyu jeung hukum kasaimbangan alam. Kitu diantarana. Nyodo, mungguhing naon-naon oge cenah. Nu aya di alam, eta teh tiasa dimanfaatkeun ku manusia teh atuh. Nyamun sagalana kedaya aturanana gitu. Pokona manebihan kasarakahan pang-pang gitu. Alam reksak teh mun urang talobe ukur tiasa ngamangfaatkeun nae wungkul jeung ukur ngaluluguekeun kasarakahan neangan kauntungan wungkul dugi ka alam hancur. Kitu panginten tah. Akibatna turunan-turunan urang teh kabagian ripuhna kabagian ruksakna kitu. Da eta akibat kasarakahan umat manusia. Tak iya nu dicegah teh sumur kasarakahan kitu nu mah oge. Cek Mang Len. Mang Lendra nyarita kitu harita para wargi sadaya. Ai juragan Bendarawadana harita teh tuluy nyarita deui. Satuluyna kaula hayang sangkan garapan nyaatkeun ranca ulah nepi ka bolai. Ngan kumaha carana sangkan sakumna pangeusi alam. Kaasup nu caricing di alam gaib, ulah ngarasa rugi ku patekadan urang. Cing Lendra. Sugan Andika boga pamanggih. Kaula menta kamanangna Andika. Kaula menta pamanggih Andika sugan jeung sugan. Dari luang teh datangna tibada urang deuleu Lendra. Sugan jeung sugan Andika boga pamanggih ngeunaan hal ieu. Tah kaula ayeuna moal nepi ka ngeureunkeun ieu pagawean. Ngan kumaha carana pagawean ieu jalan, tapi anu gaib ulah kaganggu. Cing sugan Andika nyaho carana? Saur juragan Bendarawadana. Waktosna see para wargi.